Ieu cara nama aing iraha bawa aing kebagian warisan ieu. Asana aing mah aya wae masalahna ih. Ampun, aing teh geus beak gede ieu kemudian sipong ieu ih. Nya. Mah, tempon separuh sing amat. Naon? Jangan kotok datang. Arek naon sih sia ka dieu? Haik naon mang putus asa. Kok trek mabuk deh. Mang, carita mun boga masalah sih aing ulah kat mabuk kitu. Sanu rek mabuk sih sia. Ih. Asa sia ngin sewot aing bae. Oh, siapa mang boga masalah jeung kolot ge buat perpanjang, mang. Boga masalah jeung kolot udah perpanjang, mang. Dosa, mang. Sanu rek masalah jeung kolot sia dibadeg ku sendal ku aing sia. Ih. Sana teh budak yang kesal aing bae. Dilalilak aing parapkeun kana cana gara teh budak teh. Dah, salah bae sih mah, aku masih bisa teh sih. Ih, aing karagok aing Bob, aing kene nganggon buyur aing pada tiktokan kieu. Nora sama rok aing mah ih. Pan yang laguna kitu rok sama. Masalah wae naon kira ge. Mau aing ah, gari lain. Siapa we sorangan dah? Heh, paling videokan ya. Ih, si mana ajakan viral na embung aya. Ha buru video kan tadi. Bong aing ah, siapa ya? Aing ah. Ya sebenarnya ira sih warisan turunan lila amat. Sia ti nanyakeun warisan we jeung warisan. Urang lagi can kawin ti, sabar. Aing sabar, aing kurang sabar kumaha deui sia mah. Tah ti mending ayeuna urang rencanakeun, urang kawinna minggu hareup ti. Ah sia mah buru-buru amat warisan ge can turun. Ih, sia mah teh geus kena warisan deui. Kan ki nya warisan kumarek turuna, urang lagi kan kudu nikah heula, karak turun. Tuh yakin dia minggu hareup urang jadi nikah. Tah ti mending ayeuna urang siap-siap sekalian urang ngondang. Tere amat sia mah pan kudu nyeun surat undangna heula beureunan. Geus ti teu kudu nyeun surat ondang, urang ayeuna ka masjid urang umumkeun. Itu hayang teuing aing pan urang daek nikah lain arek ngumumkeun maot sia mah. Yang geus atuh ti urang ngondangna make ieu we make sampo. Sia mah ipang nu begug saeutik ken. Sampo sia mah nu elit saeutik ke sia mah detol tak alus. Ih, ribet ti, geus pake sampo we hae urang beli sampona. Sia mah balangsa kayu atuh. Kan Bob sih ye, cangkel aing lain ye. Ih, Kudu sama sabar atuh ge. Aing mah viral-viral atuh sama. sih cangkel aing ah. Kudu ngolah ih. Siapa? Sama kakek beres aing ah. Masih sama ih. Aing mah viral-viral tuh calang. Bisa yang viral mah Bob, sataranjang. Kalau video kan so viral ta. Sama tengah dukung babaturan teh lah. Namun aing viral rok ya, saya ge keilukeun rok pasti ge. Tadi viral weh, yang viral Bobis ah. Modal na jalan tol karak sa viral ta. Oh, cok saya buru video kan aing derok Bong semua. aing cara langgol lah. Ih, romantis asa duaan. Bogohan nih dia. Arang sih cenong tau bukuhan. Lagian aing mah normal beuki ge hate ka laki aing. Ngasih sih di sih. Hah? Tuh hebat sih madak. Memang geus lila. Teu jelas ya kokong ihi teh tadi. Yang cocok sama bun-bunan atah lelaan sia. Oh, paksa bulan saya duaan yo. Apa sih laki punya bogohan sih. Aing teu bogohan kok teu aing. Aing teu beuki ka lalaki kong. Nah, sekali kamah kok aing dah. Nah, kita setuju. Kemah mah, ulah di dieu sama di sisi cai ke di luar gunung sama di dieu. Aing pusing. Ieu mah rok geus moal bisa ditulungan ieu budak geus kabeh bina bolotna. Mun cara ML teh geus lihat game ieu mah hese. Geus ieu Bob ieu mah. Full item ieu bolotna Bob. Pusing aing ngadeng. Geus Bob tinggalkeun ya. Geus saya bilang, bisa pengen nangtung aing ngalenan jema kieu ieu. Ayo rok. Woi, siapa kalah cara rambut? Ihi, bicara las amat. Tah ti urang geus meuli ya sampo nanti urang bagikeun. Sia mah era moal mah nya undangan make sampo sia mah. Era naon sih ti ihi? Geus ti ulah era-era. Ieu mah serbaguna, bisa pakai mandi, keramas, ngubah motor, jeung jomblo ge bari saya. Sia mah emang nawe teu modal coba tuh punya saeutik teu loba urang ngedangna. Sia ada ngun ribut we. Ngerebut kenaon sih sia?
Coba tuh romantis ya Mas Etik mah. Ame kata ponang ngeunah. Sanu ribut sih mang, pugu aing rek ngondang. Kabeneran saya di dia mang. Yo, aing rek ngondang mang. Kese datangnya minggu hareup. Wah, nu bener siapa minggu abad Mika? Seriusan ya? Serius aing mah tanyakeun beta ka si Siti. Serius mang minggu harap aing kawin si Ipong datangnya. Datang sama. Datang. Atuh pastilah sih mah. Alhamdulillah. Tenang Pong, pas sholat subuh aing pasti datang. Gero semang, rek naon subuh-subuh panaing sareken jam sakitu mah. Lain masalah gitu. Si Jajeng si Siti teh ku aing geus lain anggap sasaha, geus dianggap dulur. Jadi aing kudu siget sia mah. Terserah si Amang, yang penting saya datang ya. Ih, siap pokoknya mah siap. Ih, heeh. Aing aya rezeki santik yeuh. Wah, serius Yeuh, ya. tetambahan si Jajeng prasmanan yeuh. Aing nya kalau ada, tapi tumben siapa bager mang. Sia mah. Pan aing mah tiba heula ge bager. Eta mah ye, hitung-hitung hadiah jeung sia duaan. Namun atuh mang ya. Heeh, tenang weh. Ya, aing nya lamun siang ke kekurangan duit, tinggal lu ngomong ka aing. Beusi si arek ieu naon ngaranna? Nyewa marawis, mangkap marawis ya. Beja ka aing mayar mah. Oke, siap mang. Yang geus satunya aing rek ngabagikeun surat undang heula yeuh. Hanya aing akan bagikan ieu heula besi buit manten. Pokoknya masih kudu datang. Hayu Bang. Oke, Datang, siap. Siap deh. Akhirna warisan. Aduh, aing kajen teh aing geus biak gede. Engke aing kabagian leuwih gede. Aduh, mantep dah. Mana deh rok geus ya. Nyawa yang gayar boga. Nggak ke sawah yuk, ke buyur aing yuk. Cuman buyur wae jeung buyur yang borok sendok ah. Buyur wae sih mah. Ini cicing di dia lah, kalau kemana-mana. Sini hidung aing. Sing sideung oge teh. Agak. Tah, kabeneran saya di dari ya. Kabeneran yeuh, aing rek ngondang yeuh. Aing rek kawin minggu hareup jeung Siti ya, Ti. Wah, bener siapa Pong? Wadul mun sia mah. Ya, siapa? Kira aku yang ngondangan pakai sampo doang loh. Jelas. Percayaan amat sih bener aing mata aing ngundang tat. Si mengundang pakai sampo ti, sama ngundang pakai rokok ke surat ondang atuh. Kayak kata pantas nah ho. Kenapa tuh? Nya, enggeus ya nya. Aing sangaja arek ngondang sia marake sampo. Abe sia mandi bukuk lemak gitu astagfirullah kusut kitu kus jarami. Oke Pong lah, aing datang siap. Nah, kayak ngot pasar ya. Ah, siapa bola agak mau partner wes ya jomblo oge deh. Oh, kayak yang datang Pong sia. Siapun eta prasmanan sing loba tah. Tenang Bob, engke prasmanana aya paes bayawak jeung bakar kadal. Kong aing balik nya, ih poean aing tuh can diangkatan sia sorangan we nya ngetakeun ka cepat. Yang geus satu gerak angkatan tuh itu bisa ali bertapa moyan. Aing balik nya Pong. Ka Ade. Pong, sana bener nikah jeung si Siti Pong. Bejaan aing serius rek nikah jeung si Siti ke minggu hareup yang geus deuh. Aing rek ngabagikeun surat undang heula ya, paur hujan. Oh, Sero. Bob. Ya, pengen para duit, Bob. Si emang sebenarnya kerinya dewa rok aing mah. Atuh engke we teh mah gampang sih mah. Aing lamun teu duit mah pakai kata-kata wae nya. Kata, aku masih ya. Tuh kata-kata sama samawa tuh semoga lancar pokoknya. Gitu wes. Ono penting mah doana. Sih emang itu anak. Aku berjing dia na Bob. Kudu eta mah lah. Penting mah doana wes bisa ya. Hah? Iya tuh, terus. Apa iya kan pasti Pong kemana ya? Ih, itu iya gandeng kakak dia mau kenal hal tuh budak. Oh, Asya. Ih, kijing puncak tek naon cia? Ya kemana Pong? Rek nganterkeun surat undang aing yeuh. Ah, padangan. Di mana Pong padangan? Astagfirullah. Nganterkeun surat ondang, lain papadangan di cangkemos meng bibir. Masih bokil. Tadi saya tadi mau sampo aja naon. Tadi saya kemana? Ya paling ke padangan sih mau sampo. Heran aing mah. Astagfirullah. Aing teh rek nampol sia. Uguh aing teh ieu sampo jeung surat ondang jeung ngondang aing teh rek nikah jeung si Siti minggu hareup. Jeung nah, di sampo apa nih tara mandikeun sapi. Astagfirullah. Geus ieu paehan we aing sia kong. Serangan we sia. Terserah sia we kong lah, ampun. Lumayan deh sampo. Daripada mandikeun sapi mending kana jeung aing. Cok pun jeung budak kok.